Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra-mitra sadayana, alhamdulillah ngarit muji syukur tiasa napanganding mitra-mitra sadayana dina acara dongeng Sunda. Ieu dongeng Sunda anu nyanak judul Anak Titipan Siluman seri ke-28. Mudah-mudahan mitra-mitra dina danget ayeuna aya nuju dina kaadamangan, boh damang lahir, boh damang batinnya. Salamina sarehat supados tiasa ngabandungan ieu acara dongeng Kang Ari. Kamari teh dina seri ke-28 nyaeta nuju nyaroskeun wijana anu bade nuju ka nagara siluman monyet. Maksud sareng tujuan nyaeta bade nyanak putrana Bisurti. Kumaha ieu wijana nah bakal hasil atau nepi moal, nah bakal kacanak atau nepi moal, supados digantung dangun sareng teu nyangkolong ting kana waktosnya mitra-mitra. Sumangga urang kawitan turun ti imahna areta di luar karasa menitiris bubuhan sakuringna dilingkung kuleuweung jangkrik jenggang meniraeng di sarada siga anu ngadukung kawijana areta bulan meni moncorong keur meujeuhna bulan teh gede siga nama karena tanggal 14. Sanggeusna aya di luar wijana anu saterusna ngawatek ajianana kituna teh bari nenjrag bumi. Bobohan hiji pamuda didikan Aki Dharma anu geus luhur ku ilmu jemer ku pangabisa. Plesat awak wijana ngablesat kumaha we kilat nuju ka gunung Asepan. Awakna siga nu hampang bari katingali kaluar hiji cahaya anu ngakebur tina awak wijana. Telela wijana geus aya di gunung Asepan. Eta gunung teh bentukna nyungcung kumaha we Asepan. Wijana aya dina puncrut gunung. Ari sakuringna eta gunung pinuh ku tangkal kai. Tangkal kai anu kacida geus jararangkungna tur bararadag. Bobohan eta leuweung gerotan. Tangkal kae teh geus lalukutan bakat tingkuh heubeulna sigana mah geus puluhan taun. Katingali ku wijana aya dua jalma anu nuju nyaeta ka gunung Asepan. Eta teh kuncen gunung Asepan jeung hiji jalma anu rek ngahaja rek munjung muja ka siluman monyet nyaeta Kak Prabu Ruhung Reksa Bumi. Eta jalma geus poekeun ku alasan maena susah jeung sangsara nyeri hate kitu pan alasan manusia mah kajen cek paribasa nyoplokkeun kaimanan anu aya dina dadana. Nya anjeula mah geus sasar hayang untung tina enteng bari ngorbankeun diri batur. Pangaran siluman mah harta dibikeun tapi buruhna menta nyawa. Sangkaan manehanana mah yen hirup teh bakalana. Wah, ku aing ieu tempat munjung tempat moja rek diaut-awut
Kitu cek gerentes hate Wijana. Cek pikir Wijana, lamun ieu diantep bisa ngabahayakeun ka manusia. Kituna teh Wijana anu saterusna meuremkeun panonna terus ngawatek ajianana paragi datang ka alam siluman. Kituna teh bari nenjrag taneuh geus kitu tuluy Wijana ngabentakeun deui panonna. Barang benta Wijana geus aya di hiji tempat nyaeta di karaton atawa di hareupeun karaton pisan, karaton siluman monyet. Harita Wijana geus ngabadega hareupeun lawang anu rek nuju ka karaton. Eta karaton kacida mewahna, bangunana wah jangkung pisan. Jangkung kacida bari eta ditaretes ku intan berlian manicing porelak matak pikabitaeun. Sigana mawati rusiki ge sabarahaeun lamun dijual di alam manusia. Atuh gulang-gulang harita anu keur ngajaga lawang manira reuwaseun aya bangsa manusia anu bisa asup ka nagarana. Eta lawang dijaga ku dua gulang-gulang. Awakna jarangkung badag, buntutna panjang emat. Awakna pinuh ku bulu. Dina leungeunna ke tumak jeung pedang kalawan tameng. Hauk, eta gulang-gulang ngahauk bari nyampeurkeun ka Wijana. Hai, manusia, ka mana? Hah? Wani-wani sia los-los ka dieu. Kunyuk. Jeung saha sia ngaran? Dianteur ku saha sia ka dieu? Hah? Kitu cek gulang-gulang. Ngancek pamikir gulang-gulang, tangtuna ieu manusia kesakti. Pamohalan lamun ieu manusia teu boga kasaktian bisa nepi ka nagara siluman. Ngaranna hayang datang ka nagara siluman lain perkara enteng. Anu bisa pulang anting ka nagara siluman teh ngan kuncen wungkul anu geus dibere kunci jeung elmuna kumaha cara datangna. Ari bangsa manusia anu biasa mah teu gagabah. Pok Wijana nyarita. Kieu gulang-gulang. Aran kaula Wijana. Kaula datang ka dieu ngahaja hayang panggih jeung raja anjeun. Tah kitu. Sok kaula bere jalan. Wijana dina nyaritana tegas. Gabah sia. Konyok. Make jeung hayang panggih jeung raja kaula. Hah? Ya, dengekeun ku jajawir sia. Aja gampang kitu sia teh konyok. Teh gampang kitu. Hayang panggil jeung raja kaula. Tak semudah begitu saja sia. Sak, sabotkeun naon maksud maneh? Hayang ngadeus ka Gusti Prabu. Kaharti ku aing meureunnan diijinan. Teu kaharti mah sia ku aing digogor. Apa teh aing tuang gogor, hah? Konyok sia. Kitu cek gulang-gulang. Kituna teh bari ti popolotot.
gulang-gulang ieu manusia teu gablek cado. Hayang panggih jeung raja, atuh hayang panggih jeung raja mah teu segampang itu. Hayang panggih jeung hiji pejabat omot di golongan raja, pandi kawal kudu ngaliwatan ge pintu nage, pintu saketeng atuh anu rempeg. Pok Wijana nyarita deui. Gulang-gulang, apaan kaula tadi geus jarita, maksud kaula hayang panggih jeung Raja Andika kitu cek Wijana. Keukeuh we Wijana mah hayang panggih jeung raja. Atau gulang-gulang nafsu, ai nari sia maksa konyok. Ewang dari bangsa manusia sok maksa. Iya manusia bener-bener hayang digogor. Sia yang digogor ku aing? Manusia sakali deui aing rek nanya ka mana? Rek balik moal. Rek balik sia moal, apa yang modar di dia? Sok mikir lah memeh sia nuluykeun tujuan. Mangkung aing masih kena sadar tur bager kitu ceuk gulang-gulang. Kaula teu hayang balik. Kaula teu hayang paeh. Kan hiji kaula hayang panggih jeung Raja Anjeun kitu ceuk Wijana. Aduh. Emang kalau benar edan buah. Kitu cek gulang-gulang. Pok gulang-gulang anu hiji deui nyarita. Alah montong di bawah ngobrol atuh. Tong di bawah ngobrol rae. Mangkeluk kieu mah tingali atuh bangetna. Banget ngarti. Ayo orang cangkalak, orang disetorkeun ka Gusti Patih. Di bawah ngobrol mah atuh beak waktu kitu cek gulang-gulang anu hiji deui. Nya Kakang, hayo orang tewak. Ieu manusia pedekong teh. Kitu nate gulang-gulang anu saterusna narajang. Koko-kokona anu sareukeut rek ngababad beungeut Wijana. Tapi Wijana ge atuh lain jama atah. Rika Wijana narik suku katuhna ka tukang. Los. Serangan gulang-gulang nyamos. Solotot. Eta gulang-gulang nyolontot ka hareupeun Wijana atuh teh diantap. Para Wijana ngabeur teuna pisan kana gado si gulang-gulang. Si gulang-gulang ngakoak gadona asa nyengsel. Aduh. Kakang. Tenggelan Wijana panas kacida. Eta gulang-gulang awakna roboh. Sakali ngecetot oge ku Wijana. Auhan enggali ningali kitu Wijana rikat suku katuhna rek ngajejek tonggong gulang-gulang anu keur nangkuban bari kekerungan. Tapi gulang-gulang anu hiji deui teh cecengeun nampo baladna
arek dicecek. Ansakilat gulang-gulang narajang beurutna ngaheung bangbaraan. Maksudna mah rek ngahanca sirah Wijana. Atuh Wijana teh neruskeun jejekanana, tapi rikat malikeun awakna kituna teh bari nakis pigelang leungeun si gulang-gulang. Heuk Ceduk. Dua pigelang diadu. Dua leungeun ngaketruk kuak. Eta si gulang-gulang ngakuak satarikna, leungeunna nyeri lain dikieuna. Kituna teh awakna bari ngagaleong. Anu saterusna gulang-gulang bro nyuuh ka handap. Atuh harita di jero karaton ngadenge anu ngagoak satarikna. Kabehanana ge ngarenjag. Ari harita aya Patih Bakasakti jeung dua senopati. Pok Prabu Rohong Raksa Bumi cumarita. Wati. Itu ya surah gulang-gulang. Ayo non. Itu saur Prabu Rohong Raksa Bumi. Oh, sandika Gusti Prabu. Kitu teh Patih Bakasakti kancang marentah kan senopati. Sangkan ngajemput, sangkan nempok keluar. Atau senopati teh hararese, anu saterusna senopati nempok keluar. Barang breh katampok ke senopati. Ulang-ulang keur ngagoler bari gegerungan. Ari harita Wijana katampok ku senopati anu keur nangtu ngajega. Atau senopati gancang asup deui ka karaton. Cedok senopati nyembah ka raja jeung ka Patih Bakasakti. Tiwas Gusti Prabu, angin Gusti maneh. Niluan aya bangsa manusia anu ngahaje ngadamel gaonaranon. Kitu cek gulang-gulang. Arang itu non gulang-gulang. Itu non gulang-gulang nah bro. Kegiatan ngalawanan eta bangsa manusia. Atuh Prabu Rohong Raksa Bumi ngahuleng. Nah eta aya bangsa manusia anu bisa asup ka nagarana. Asa teu kaharti kupikir kahontal ku akal. Kapanan teu sambarangan isa asup ka nagarana. Pok Prabu Rohong Raksa Bumi cubarita. Ayo pawan Patih. Oke senopati, urang teu mau keluar. Naon maksudna eta manusia asup ka dieu? Asup ke negara berijin masalah. Gitu saur Prabu Rohong Raksa Bumi. Sandika Gusti, Sandika Gusti, mangga. Kitu nate Patih Bakasakti. Anu saterusna indit nuturkeun Prabu Rohong Raksa Bumi. Barang srog keluar kasampak Wijana keur nangtung. Ari gulang-gulang keur gagerungan we siga anu karasa huntu. Otu Prabu Raksa Bumi ini ngahuleng. Pok Prabu Rohong Raksa Bumi nyarita. Sarana semonga ketertanda Prabu Rohong Raksa Bumi nafsu. Tapi sanajan nafsu, ari ngaran hiji raja mah bisa ngendalikeun hawa nafsuna. Ai manusia lana nikah datang ka dieu bari nyieun kaonaran. Larasan mah kaula teu wawuh jeung Andika. Larasan kaula can boga masalah jeung Andika. Tapi Andika datang ka dieu teu sopan. Kitu cek Prabu Rohong Raksa Bumi bari merongsikeut ka Wijana. Ari Patih Bakasakti jeung senopati menengges ka kerot. Tapi teu bisa kukumaha sabab can meunang parentah ti rajana. Sebab di kerajaan siluman mah teu gagabah setiap ngalakukeun naon bae
kudu aya parentah ti atasanana. Lamun ulu balang gulang-gulang kudu aya parentah ti senopati. Lamun prajurit kudu aya parentah ti ponggawa. Lamun senopati rek ngalakukeun kudu aya parentah ti patih. Patih kudu aya parentah ti raja. Kakara bisa teu sembarangan. Jo main comot main kedawok pok Wijana nyarita. Dina nyaritana tetek tur tegas. Oh, kieu kaula datang ka dieu estu ning haja. Maksud jeung tujuan kaula ka dieu ngan hiji. Nyaeta rek nyokot budak Nabi Surti anu dibawa ka dieu. Kitu ceuk Wijana. Aduh ngadenge kitu mah Prabu Rugraksa Bumi, Pati Bakasakti jeung Senopati menengah huleng. Asa teu percaya kana didenganana, asa teu percaya kana eta omongan manusia. Tapi kituna teh Prabu Rugraksa Bumi pok nyarita deui. Hei, balusa. Teu bisa. Eta mah geus jatah kaula. Jatah kaula nu dibikeun ku si Komod. Jatah tahunan. Itu cek Prabu Rugraksa Bumi. Manehna teh segampang mikeun kitu wae, sabab eta mah jatah tahunan anu biasa disebakeun ku bangsa manusia anu sok munjung. Hei, Siluman, dengekeun ku maraneh. Eta budak lain dibikeun, tapi dipaksa dicokot. Ayeuna tong loba catur tanpa bukur, rek dibikeun atawa moal eta budak. Lamun eta budak dibikeun, syukur. Lamun teu kapaksa ieu nagara ku kaula rek diawut-awut. Kitu ceuk Wijana. Wijana estuning teneng ludeng teu ieu ngarasa seber, teu ieu ngarasa sieun. Ya pamikir Wijana, naon anu kudu dipikasieun. Salila ieu manehna dina jalan bener ngabelan jalma anu lemah. Atuh Prabu Rugraksa Bumi lain dikieun nafsuna anu saterusna marentah ka Senopati supaya newak Wijana. Hei, Senopati, tewak ieu bangkluk. Mangkluk anu celagung. Tong gablek didikan. Sandika Gusti Prabu anyok sumangga. Kitu cek Senopati. Bari kituna teh marentah ka hulu balang supaya nyiapkeun pasukanana keur ngepung ieu manusia. Hulu balang jeung para ponggawa hararese anu saterusna nyiapkeun pasukanana keur ngepung Wijana. Pasukan monyet anu gede anu leutik, anu pangkatna leutik, anu pangkatna gede kabeh dikerahkeun. Sabab cak pamikir Senopati, ieu jalma moal bisa dianggap remeh, ieu jalma moal bisa dianggap enteng. Paningali gulang-gulang ge geus nambro, bari auh-auhan. Atuh teu lila eta pasukan siluman monyet geus araya didinya. Eta pasukan siluman monyet kacida lobana. Lain ratusan tapi ribuan anu rek nyerang ka Wijana. Tapi can wani nyerang sabab can meunang parintah ti Senopati teh. Ari-arita Senopati celang loncat kahareupeun Wijana. Hauk Senopati ngahauk. Anu sa? Ya, dengekeun ku sia. Sameme jadi hukum gantung di negara ku Gusti Prabu. Kaula minta sakali deui, hayo geura mulang.